Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy ya bangsana. Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal sasihna tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya meni ngempur di bumina hurung mancur. Babar taya kakotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan. Keur 4 tahun yuswana diberesihan manana Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dilap ku khataman Nabi. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyandak burak nu kasebat lempangna teh cara kilat tunggangeun Nabi na angkat. Ti Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami teh antawis ku jalmahan teu katawis kesana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naik ka tangga kencana Miroj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran.
kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban salat anu 5 giliran teu meunang dikurangan eta salat minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.